Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah. Cara Ki Bustami karena Ki Bustami teh lain ngaji na gagahna baheula kadira aja pinter ngaji ra kaya hoa zamannya na gelut jeung jaro karis nyahoun kabeh ku memang kagagahan Ki Bustami begitu nyana diubag jaro karis Bustami naik hartok jaro karis naik silima mobil jawara hadang tembak ceger turun ke Bustami di harapan jaro karis sakitu buah pistol bawa kaulinan bisa piking atuh Soeharto di tukangna aja sorbanna dikebutkan set Bustami alima cek jalan mana nu asli aing ulah dulu telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu asli na aing geus tunduk ka sia Ki Bustami eta pistolna raga ka handap je Ki Bustami jaro karisna pistol raga plek oh kita nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah teu kudu ye sorban kula ge nu kos kitu dibikeun ka Haji Pendi punya na pake ngebutan jahe bae aduh teu beres tuh lamun urang baheula inget akhir zaman Belanda diserang Banten sorban kiai saha nu lumpat ka laut ingetan teu lumpat ka laut haju sorbana nyana teh di laut teh ta sorbana pake ngawadahan peluru di laut ada langsung dibawa deh ke darat Belanda lalumpatan kabeh jadi sorbana dibikin ka murida tajang sia mau murida geus buaheun biasa pake ngawadahan kalapa punya ya Allah ya Rabbi Masya Allah para hamba-hamba Allah nu diijabah doa na saat-saat urgen pak ya nah iyalah tenar tuh Ki Bustami bangsa tahun seberapa kula keur beujeuhna kitu ya 81 82 ta eta kahebatan Ki Bustami harita bah kapanggih teh jeung abah di dieu ka dieu pan babaturana carita Ki Bustami bae aya abah mah babaturana jeung kakakna Ki Bustami mah adina lamun ka Ki Bustami titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beasnya make celana pendeknya nanti deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ke jendela mana kakak ya biasa balik deui nya na manggus ka ditu geus teu kadeuleuan cakakan aya duit teh mana ibu dah diudang deui wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh poho cek eta teh ore ngahaja urangnya eta Ki Bustami tadi ralak kerabah kakak aja Ki Bustami eta waktu harita kadenge saheng juga amprok di dia ku abah di lalaga eta babacaan nu mana anu pake harita teh toh kiai masuk kitu entah nyawa babacaan anu mana dibacakeun tah moal dibacakeun ku aing direkam sia oh parang sana
kipudoli geus kieu bae naon tuh kudu ojol jeung sapi atuh aja geus beres wah ulah sok dibaca sembarangan sakabeh teh sok diturun-turunkeun kos kitu mah seuri we henteu cek atuh eta lah aya babacaan jang perang entak lawan perang teh mah kumaha kitu kiai mah tuh tenang we sia tila kiai mah embung tila teu beres tuh kiai brengsek tah ieu lamun imah misah nu ngajagana aya ngan dhaif la yubali atuh henteu dipeduli kos itu mah anggap eueuh nu ngajagaan ya Allah ya Rabbi tuh ya tawa aya nu ngajagaan jelema kuat imah misah kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan bujan beutang geus dibeten-beten hu kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju ngejap kotok termasuk nyana ngejap deui tah eta kos gitu tah ieu gagah ya kibu sobeta keur ngawirid eta tah ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna namun orang ripai colok pan make jarum cek mun masih kene asup cabut lamun aya getihan kene can jadi colok cek pakai jarum namun cabut jarum geus getihan lulus berarti nu paling lulus bet colok jarum tidak asup eta karak ripai na jadi eta lamun hiji ripai kos kitu Haji Pedi pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum mah luhur teuing make bulu-bulu eta make naon kitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah nah asupkeun ka asup tadi getihan teh lulus eta ka geus teu dianggap kusasa ge geus teu dianggap nah ibu story lain begitu tas ngawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter ngaragakeun maneh ge emang kumaha gitu naik ke tanggal kalapa jara mah lantan lenger ti leutik naik wae mah teh aing paeh-paeh hirup-hirup geus datang ka luhur ngaragakeun maneh deug we ya teh naon tah ku yakinna ka ilmu saru aja pede geus gitu ngawirid naik ke tanggal kalapa naik datang ka luhur nya embung ngaragakeun maneh endahan ngaladowegan set kumaha datang ke kuari nu ngajadikeun satpam acan ya Allah ilmu datang ke kos gitu teh ilmu itu ilmu teh kudu dicoba tuh lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya kaulinan kata tunjak-tonjok tungkas tangkis golok ayo golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna lamun misalnya saya main di handap juak kabacok nyana bisaeun kitu teh guru siap ka karak sakitu bae ge cekel usap beres karak guru beneran ieu mah sasadak kabacok yeuh sia mah kena ini kumaha geus kieu wallahu alam guru teu bertanggung jawab guru geus di guruan kos itu mah teu bertanggung jawab atuh guru waduh
beres tau guru. Ya Allah ya Rabbi, eta guru pencak kesaktian Indonesia ia terketahui nu sebenarnya mah zaman Belanda. Ya orang Belanda jarago orang Indonesia mah, sebab orang Indonesia mah lamun eleh di harapan di tukang dibongohnya nama awas aing eleh di harapan ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia blon kan kos gitu ngaranna tah eta orang Indonesia. Aduh Masya Allah, panggil nih seorang, saya bisa baca Quran? Bisa. Coba baca Quran, diamalkan tuh untuk sih gawe naon bae tuh. Orang mah di dia neuleuh pan, nu di luar naon sih eta ya apa dia ada tuh. Nu di tangkal Ambon mah naon sih eta? Ya sabodonya ana, tupungannya ana. Ada gedan tukang uduk bae ngaji. Wa yauma nasrum jami'a, dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, jami'an kabeh, jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun. Ai nu kataklif teh hiji golongan manusia, dua golongan jin. Kata kataklif mentak di Mekah aya masjid jin ge. Ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun, nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh, sampaikeun tah aya masjid jin. Mantak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tak lewat masjid jin. Aya eta di dinya tan. Mantak sing hade di dinya mah. Si hade masih kene loba eta jin di dinya. Bareng leuleuh aya nu ti Bandung jinna. Anu tempat neglang jin lah. Tanyaan ku urang teh mana ya jin melulu ya. Nu eueuh teh ti Cilongok doang eueuh. Ieu mah sepi. Ti Cikupa loba bojong kang loba na. Woi, jin bojong daratang ka dieu. Kelas jin. Jadi kabeh ieu dikumpulkeun baik manusia maupun jin. Sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin, jin aya nu kafir aya nu mukmin. Ketika aya nu kafir aya nu dahsyat kekafiranana aya nu biasa-biasa bae. Kitu kene nu mukmin, aya anu sekedar iman doang, tapi maksiat aya anu memang sejati imanna. Kabeh bae dikumpulkeun di berbagai pelosok dunia. Diudangkeun ku Gusti Allah, mimiti ditiup, rat. Kabeh nagaruling, ngulimpang kabeh. Gunung-gunung anu laluhur, gedong-gedong, laut kabeh rata. Setelah rata, tiup deui bus hujan cai mani tek 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 tek. Maruncullah manusia ti berbagai kuburanana. Melalui cungcurungan urang. Zanab cungcurungan kajenting poeh di mana bae zanab nama cungcurunganana mah ieu aya bae. Kitulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah. Beak awakna beak tulangna cungcurunganana mah tetep aya bae jang pijadieun engke. Ketika dihujankeun cai mani teh tarembul di kuburan masing-masing kos toge plek 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 plek. Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100, aya nu 1000, aya nu 2, aya nu 3, aya nu hiji. Di Irak, di Iran, wah pokoknya di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Australia kabeh, Eropa kabeh hararuda. Wah geus eueuh laut rata kabeh, geus eueuh tatangkalan rata kabeh, panon poe ngan saukur sahasta sadeupa. Bayangkeun digiring kabeh ku
ku malaikat kamasar mauqif ngaranna di mana eta teh letakna munkuari diperkirakan hasil daripada riset para ulama ti Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh nu mantap Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang culat cileuk Kangjeng Nabi teh ayeuna ummati ieulah Kangjeng Nabi urang henteu mana pamajikan aing teu mana anak aing henteu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing langsung ayeuna ummati di mana ieu umat kaula ai bahasa umati mah pan urang ge termasuk umat geus pangheulana nya nama nu dipake kainget teh umat pan urang hudang sare kumaha nu dia teh urang coba ge urang-urang teh urang teh ya keur boga bisnis tanah pangheulana nu muncul AJB dia teh urang SPPT can kumpul sial jasa ieu urang hese eta lamun aya jelema nu keur boga warung gudang warung aing nu buka nya kitu legonya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu hudang 5 poe kamari poe ieu sabaraha nya showroom aing ieu motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta hudang teh naon aya di benak hate sok gerak aja di kumaha ge aya jelema keur bogoh ka jahe begitu hudang euy bibir nu aya jeung hunung di dieu hunungna masyaallah pantes euy pamajikan ngalamun lain ngalamun mikiran da pikiran naon rahasia aya jero hate sok daol geura di pemerintahan begitu hudang tek nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan menjadi pemerintah ketua rombongan da ieulah teh karaya kabeh nu mentak deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah kabatur begitu urang hudang hees inget kana dunia apa inget ka Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tak ingetna ka Allah insyaallah jam sabaraha ieu oh jam 2 oh salat ka Allah hudang hees tah nu paling penting mata eta teh ya barometer urang aing begitu hudang hees nu dipake kainget naon aya nu hudang hees rusak kopi heula pohara apa tah hudang hees geus kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati da eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jang ngukur diri urang datang ka mana pangkat di hadapan Allah munggu Allah hudang heesna ingat ka dunia apa ingat ka akhirat apa ingat ka Allah eta lah dicoba geus baal kaburu maca doa-doa acan manu karena itu mah hudang usah banget alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur jam sabaraha banggi deuleu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh waduh hadena maca doa aing teu kadenge ku sasaha tapi gegeraan jana kacai langsung ka kamar sholli fardhu subhi rakaatain qadhaan deres kene tadi deres kene ye wa yauma nahsuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu muasim wabah dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh wari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kuari jin teh pernah ieu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parang sana kan ngarupa apa ngarupa Haji Udin Haji Opik nu ngarupa Haji Arif jin eta di dinya nangkot bade luhur pundak
nyari milu di luar budaknya nah ye beberu ngadengekeun bari geus ribet jin teh sia keur ngomongkeun aing cenah tah aja lamun aja lemah ditumpakanana bamak ye tiupan ceulina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ya bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah mantak lamun urang deuk merenung dina thariqah aya zikir Perum teh seakan-akan orang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae deuk tafakur ge perum mengalihkan sebab anu ngahayal ge perum kanu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkani ngaju mundur ye usaha ye kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan perem ya ge perem kieu hayal mantak tafakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tafakur mah aya kolom-kolomna mantak teu sambaraga atuh nuduhkeun mah tafakur teh pajar ngahayal lain aya tafakur naon tingkat mana itu hampir sarua aja ngahayal kos gitu lain nu ditafakuran teh naon nafakuran khalqu nafakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif teh tempat nangtung ngerantung kabeh jelema Allah anu teu digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh kuari mah manehana lang teu asa digiring ayeuna dararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok ngaing hujanana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah nah kagiring bae kabeh ois pokona mah nu gunung karang demi gunung alang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata aya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mah tamanggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya tah apa buna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalagan di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat matak urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung kop hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan Libanon aya nu setahun sekali aya nu sebulan sekali anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah dilangsungkeun engke ka Gunung Qaf surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul ke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya sobro sia
kerja ditakeun alam tak kos kitu tah acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya meureun pengertian geus betah di dinya bae atuh sia mau bodoh los tak kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah ilminal min masyarikina magharibina min ila qafin ila qafin tuh aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nya bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ngomongnya teu nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya. Nah satu ketika kapanggil jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya kitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia, Amerika, Afrika gitu, Australia, benua gitu, Eropa. Tah ieu mah di luar anu 5 eta. Mana ieu dibejakeun? Ieu adalah Qaf. Tempat para malaikat, tempat para jin anu bararesih, tempat para wali nu bararesih. Kok ulah bisa ka dieu? Maha kawasa Gusti Allah. Langsung nyana asup Islam tidinya. Balik brai deui nyebrang deui brai aya hasil riset penelitian nyana akhirna asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam jadi hidayah teh macam-macam aya nu di imah bae anu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang terus insyaallah. Datanglah orang ke mahsyar, datanglah orang ke mauqif. Baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman. Aman geus tah mah. Nu kafir aman sarua bae. Tinggal ngakejeburkeun doa. Bendera masing-masing aya di dieu. Panggedena bendera Kangjeng Nabi urang. Wah! Bacaanana la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca hari lebay tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk kadinya bendera Abu Jahal ge embung dipasang we eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal geus langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae ulah cak Abu Jahal sebab di Cikupa aya anak buah ente kan supaya nyahoeun si ade ulah salah bendera wah mana cenah bendera Golkar neraka sia kajian kumaha ge neangan Golkar di ditu blon teh budak ustad deui tolol batur tipu doli moal salah nah aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat moal aya ketua Golkar na geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nya geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur kuari mah ya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk osok kumaha bergaul jeung setan ye nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hideung yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang ti mau geser babeh Sukabumi datang yang ukur si muda aya kararepet naon wah aya kararepet bat Sukabumi berarti yang
Oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya aya permasalahan naon. Iya aya nu dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah. Atuh ditanggung dituyul bae nu gampang. Eta kos kitu eta karena bergaul jeung jin. Ieu aya Al-Qur'an lain lalaga. Sing hade ta ieu talar ayat ieu bae. Abeh sing hade. Ya. Ieu bergaul karena jeung jin jeung setan. Ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah. Anu nyasarkeun ka urang. Urang keur lempang. Saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing. Henteu pamit heula dicekek sia ku aing. Pamit atuh sia. Ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut. Kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos kieu sugan urang mah eueuh. Mulai urang ser nu boga di dieu. Sahibul wilayah kudu kumaha tadi lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik munaya bugis papais jin bagi kabugis para jin masyaallah karim model lihat nyelah ancakan eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajen kukuman lapor sia kai aja kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing wilayah aing hampura ayo gerak-gerak dituguan gua yang ini ulah salah handapna rotian sial jasa setan ayo pada sia nu sok karar itu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh wah tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung mun loba mah bisa pake ngabangun imah teh pakuan aduh setan juri goblok ieu kunaon kararieu ieu dah geus etalah nu kos karari itu di mana tete tempat-tempat tukara itu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kara tuh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panpun geus kadinya hayang boga anak aja nyokot daun teh ya diusulkan ka ditu pannya tah itu kepala na ge rombongan anak aja ngabar lagi be pan anakna percaya pan nutu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngoli bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ya ulah loba omong
Yogyakarta. Masya Allah karim. Di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah, nu berat dieu paranti muhasabah. NTB lain lalagaan, gunung-gunung laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya. Tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal, di dinya bakal aya nu ngarumbay. Ta eta teh akarna bisa dicokot. Kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin tah? Naon ngaranna tah? Di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbay. Hah? Etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam. Sarua unggal daerah NTB na seberang aya, Jawa Timur aya, Jawa Tengah geus karuhan, Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah si amisna aya, Tasikmalayana aya, Pakidulan ka ditu urang sok ziarah. Eta aya Cirebon, sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon, di dieu nu toriko, di dieu nu solihin, di dieu anu hikmat, di dieu anu kadugalan. Salah datang ke Cirebon, datang ke dieu zikir be ilallah 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 tekebal aya naon ya Cirebonan itu sasar zikir, tinggal zikir. Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultanan geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan anak ilmu hiberna bae ge sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia ieu kula neuk geus yaon dia nyaon teu aing aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas ya nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan manya namun sia yang sareng aing gak dia ku aing dipandihan tuh ulah lagi gede jas ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia ye aing ye akar Banten pang-pang mana ulah nyaritakeun pang-pang sok aja calutak sia ka guru aduh wahara jasa unggal daerah aya encan urang ka ditu ka Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu. Namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun maung singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kan leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah leuwih dahsyat deui di ditu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kangge geder moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh anu jelema hiber di luhur ngeong cek Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang tuh bisa hiber bisa
ya Allah ya Rabbi. Itulah Indonesia eta ilmu jin nu kasara itu ilmu jin aya di dieu. Nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu oh hambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setan lah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkan ku aing sia sakalinya nu lurus dua kali kali itu ngaco gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika urang digiring kabeh di masyarakat datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah ya ma'asyaral jinni qad istakthartum minal ins wahai perkumpulan jin setan curi cari cing setan qad istakthartum minal insi biigwa maneh geus pohara pisan waktu di dunia bergaul jeung manusia nyasarkeun manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah tingkahna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariah nah sia kuari bakal diadili tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranana unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu nah ieu dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak-ngancak dan lain sebagainya anu tadi dicaritakeun eta lah pecinta-pecinta para setan para jin ngomongnya na teh dihareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta'a ba'duna bi ba'din kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin kitu keneh jin ge da sok senangeun ke kami ngaku nyana dirinya ikrar lantaran deuk diadili intafal insu bitazinil jinni lahum asyahawat aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia fasilitas aya di sia mobil sia aya siana keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapenang panitah aing cak setan atuh deuk naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah mah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia hayang Amerika aya sia hayang Inggris aya sia hayang Belanda aya sia hayang Jepang aya sia hayang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah Ambal aya Subang Karawang tah mah teu kudu ka hotel teh mah
tah didinya ge kawasan Ambalaya lu bener pan kanyawan atuh pan malam baru sempak Ambalaya di dieu ditanya ya merekan pan di bordil merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numpakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis nu eueuh Cilongok doang koreng mucikarina Cilongok mah sial. Masya Allah, iya dia diling kaya istamta ba'duna bi ba'd. Kami teh ngalep mangpaat jadi dukun kami teh terus dimanfaatkan ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan. Cek setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae. Kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna bi ba'd. Tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pamarentah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunana di pusatna tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunana nu geus kadeuleu eta geus hese nyaritakeun kos kitulah setan deureus ka pamarentah mah tengah digoda ku setan ge deureus pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah manta kunaon neangan dunia masalah engke ge ai geus yen pasantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta jurig teh nguntungkeun numpakan kiai. Ayo sih orang sok cicingin, ulah sok cicingin. Saya jadi kiai ki ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok. Aju cicing bae kos kieu sia ya. Jadi wali henteu, jadi solih henteu. Atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu. Ulah hese-hese, lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah. Jang ora keneh kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik. Nah ayo jeung aing, tuwauhan si anu ke sagedeng deui. Ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu jadi DPR nu jadi negara kajen tah mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadian imah majelis salim posong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge geus di kiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majlis bukan bisa disebut buya sia setan aya we nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang prak teu tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teu nu pantes geus sia kiaina cak setan telu kiai geun lelu goblok ikan dongeng setan nih jadi siapa cara di setan kabeh pan iya kos gitu tah Masya Allah karim iya horeng Al-Quran qala awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya di dinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd
setan bungahin jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya anak ketika orang ngemat ayah bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin ayah aju jin nuduhkeun meuli sia teh tah atuh kuarima alat-alatna naon diantara alat-alatna tah meuli apel jin ayah bahasana jeruk jin ka dituna anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun ku sia tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu na ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seungeut ku urang aju dararatang we lain nu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh kurang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jambringan datang iya daun di ditu cenah tuh aya merah delima gampang merah delima mah dek didatangkeun ku aing kuari cepat beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin ya aya tah kurang anggur jin ulah sakitu 5 kilo heuh jangan naon tuh boga anak icupan aduh Gusti Allah aduh cabut dah aya nomor yang naon ngemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ke keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh tah mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa tah mah tuh loba kan cak jin teh loba jadi sukuna engri kan itu ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana mah teu kudu dibejakeun ieu mah lamun diciruan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh teu karu ieu nu nyihirna jurig teh ieu yang ke diadili engke bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta baduna teh ieu teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur juri nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya nah huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun kurang kumaha di pengajian si ade muriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah geus dibejahankan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan manusia ibibiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu meuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusa-manusana heuh geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di
jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo gerak undang jin teh ketikeun suku 3 kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ketiga deh datang ngabentukna aya nu ngabentuk jin aya nu ngabentuk maung enak tuh bosok serang oh jinna kurang ngerti lain diserang endahan kaserang ka ditu aduh hai tewel kulo pasar itu udah naon dah secara lahiriah ge bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas ulah kencang teh besi keluar kaca pepet cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal dimurah-murah karamah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakarak kiwari bahasa bodoh dek di kumaha-kumaha gitu. Tapi engke ketika ayat perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mujizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai lu diseret naga tu ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kaharep teuing geus ieu bae politikus dangkal nu dikaharepkeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun oh masalah kage karasa ieu karusakan anu moal teh ka kiai-kiai deui bae ji kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di ditu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha masyaallah urang mun nyaritakeun tah datang ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi oh dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu di kiai ieu nu nuturkeun jin-jin kuari wah ambalaya balik deui ja kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jadi setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu ke begitu diadili annaru maswaku sabaraha taun di neraka khalidina fiha oh tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka ngamonyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat bloon teh si jelema neraka khalidina fiha jeung jin-jinna jeung setan Masya Allah nungkap pocong aya pan neangan duit pocong make pocong nunga orai nunga buaya toyol neraka di nerakana khalidina fiha anu kabawa ku sawat jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi baling ngabono annaru maswakum nerakalah tempatna namun nyana ngegelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya sa pangeran Allah
Ai Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sia sok salat apa ti lo lebaran doang boga samping anyar nang pamere ieu tah ieu illa ma Allah kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal auqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim leuwih dahsyat engke bakal illa masyaallah henteu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat nu leuwih parah aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mah deuk dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh ieu mah jelema anu di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae tapi zina bae tapi korupsi bae tapi maling bae nah iya engke di narakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeun manehanana li surbil hamim lantaran dahaga dek dibere nginumna cai hamim ai hamim teh keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema nu tadi di nerakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta aduh jagna aya hayang ge kopi kapal api malaikat pabrik kapal api lagi geus eueuh. Wah, geus ulah jaritakeun kopi, susu aya ge cap bendera ya eueuh. Tuh, aya ge susu di Sarwiti deuleuh Gusti atuh. Ngale tuh dina susuna. Sarwiti nu mana? Eta nu sok kusia ditumpakan teh. Embung lamun eta lembung kenyot kusia. Nanah meureun ka mah. Heuh, yang sia eta. Kenyota. Dahaga. Lain nginaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih wah geus cek nya balikeun deui bae ka neraka nu tadi ieu mah sugan teh ngeunaheun cek nya rada tiis panas luar biasa dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu satungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkan heula digodog disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakarak urang katoel ku seuneu urang bae ge kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuririna ge luar biasa makan anu kabeuleuh mah teu kuat aku panas paeh pandi ditu mah paeh ieu lah sing hade nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikan pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya melalui tukang taroh urang percaya ka kadinya atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang ayo terus kepar ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya ieu engke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun salat teh suga teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat aya nu dibere nginum suga teh mah ngeunaheun horengana leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka na'udzubillah min zalik wa min zalik inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluknya ngadamel makhluk ngadamel pagawean dan lain sebagainya alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluknya tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha Kangjeng Nabi dilahirkeun di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard datanglah ka urang para wali-wali Allah suka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin diteruskeun ku para ulama warasatul anbiya cek Kangjeng Nabi ka ulama maot teh lanur
henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta kaula mah ngawariskeun sote ilmu. Al ulama'u warasatul anbiya. Nu neruskeun sejarah, nu neruskeun dakwah Kangjeng Nabi, nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hukum wajib, haram, sunnah, makruh. Ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala. Sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan, melalui rajaban supaya nyahueun alhamdulillah. Satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajen teuing urang mah terus bae supaya mantep iman ka Kangjeng Nabi, iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim hayu eusian dakwah asup ka jero hate alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah nu bakal dibere lahum darus. Begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngridit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum nu ngridit tidak terkecuali siap dikejeburkeun ka neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil henteu nu ngajar awab sia berarti sia ieu nu ngridit ieu kurang kumaha Al-Qur'an masyaallah karim. Ih sararieu mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun. Zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat. Kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinan ke. Bareng ke urang di neraka jeung jin. Kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing. Atuh sia teh kunaon daek bae. Lain kitu atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter hese atuh sia mangsa aing. Kitu aing greget teh geus atuh aing ge sarua panas geus ulah ngomong. Geus urang ayeuna mah ki gogolotrokan geus ulah masalah. Lain kitu ji atuh setan tadina tuh kunaon ih atuh emang aing mah kos kitu tiba lagi. Aduh ieu sia kafir apa henteu? Henteu mah sia bakal aya harepan cak setan teh cak jin. Jin sarua aing ge. Sarua bareng ke ka surganya. Geus inden sia geus inden. Sakieu keur panasna inden. Jin ge seuri di jero neraka. Sia teh aku nuturkeun ka aing atuh. Aya ka dinya tukang dakwah ka neraka sarua bae. Setan sia kunaon aing Qur'an di aing hadis aing di aing atuh Qur'an. Kiai teh ilmu di kudu daek atuh ditu atuh sia teh aku nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ieu annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut suhartina gelut di dieu geus bari sabaraha lila kiai di dieu teh menurut malaikat di ditu atau 100 tahun. Oh, kebal kaya eta oke ya. Guys. Neangan tempat nu istiqomah geus lah teman. Aduh, isti. Sieun jasa tah yalah inna rabbaka hakimun. Wa kadzalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Wallahu a'lam bimmaradihi wa kadzalika kama matana sakumha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia ngiblat ka jin eta teh adalah keur nyenangkeun jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sebunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo
aing senang jasa cakera senang jasa jana lamun ka mamana kudu lapor wae ka aing cieun jasa ka aing bloon henteu tak urang lamun dideuleu ka jerona nu sok lemat jin kos kitu nyana balik ka ditu ka nagarana seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tah tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh lu eta anak buah aing kolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing ge can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi si kupaya tadi sok ngemat sok urad wirid bae ti penting teu deukeutan Gus sia geus kudu proyek aing bae sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jili sarua make uang jago sagala aduh ayat aja keur ngawirid bae mulai hadir ditepak-tepak saya tak ulasien rada kebencong-bencongan gitu sial lu datang dah wirida kurang hebat beureun ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol ulasien tetep sia kuari mah geus lulus ya di mana-mana ganggunakeun kemat sa di dieu ngaranna aing Nirjan mah Haji Nirjan tuh mah ieu mah Nirjan kos suara da jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu waujin edan tenang ke memeh kula aya anak kula heula sangaranna Cunghin mah dan itu Cina emang keturunan Cina ya. Mentak loba tuh ngemat di Cina ya datang bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia gitu sararial jasa jing ayo lu kari wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu mbara siat yeun kasenangan nyana papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asih-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dadh zalimina ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah tek ningali masyarakatna loba anu mararabok loba anu zinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat lagi sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nage nyana beak jadi bupati nage sekian M ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kadituna hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena tapi pan setan numpakan bupati numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'ana sakedar nyahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Tah Qur'ana wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'd. Masyaallah.
lamun nyana sadar ketika ngadengekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah 05 kali dijual ku aing aduh pusing nya engke di akhirat aing kumaha ieu bener ge cek bupati tenang sama urusanana ge tinggal takol bae ku urang bosna titah mayaran deui nu geus dibayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali mayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuan nya jeung cabat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu nah mulai kuari merenungnya na aing ieu ambal aya mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu aing ieu nanaon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jos sinirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman internet masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat no problem jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah ayo bae heula ku ari mah mompang-mompang heulana mungkin setengah jawab enggak jawab mah hese itu cenah loba anu di kandangan alah soal di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi bagi doang ke jeung hakim KPK disogok geus main sogok-sogokan no problem sial tah tahan goblok biasa insyaallah ya terus ya merenung hanya 10 menit tapi setan numpakan terus ngadaku setan keluar deui jeung babaturanana hei berak geus selesai itu di ditu encan geus selesai asal SPPT teh kudu aya aja BJB geus ngaran saha jieun ku sia atuh SPPT na geus bae ditandatangan engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah SSC ku mah jeunan bae heulana numpang meungpeun hayu bae heulana engke kumaha eta lamun ka ditu da tuh bupati engge saya dileungeun aing tenang nyana asal boga bagian bae menta 30% ka aing nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu yang penting aman bae ayo bae geus heulana ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana cerik di jero kamar merenung deui bae setengah jam nyana merenung sah pamajikan lagi ka kunaon sih merenung teu kunaon ada parusing bae saeutik keluar deui budak beres kan atuh siapa sih boga pagawean sakitu ge hararese mumpung yang jadi lurah hararese amat sih lurah geus boga sabaraha pamajikan ulah ngomong-ngomong nu geus adi kawin bae yang 7 emang menang cak Al-Quran ulah ngomong make Al-Quran da duit teh gerang maling mah tuh kudu make kos kitu tah ngaranna doang teh mah ditikah ge anu di luar eta ge loba keneh geus ulah teh urusan aing teh mah engke dia teh jeung malaikat aing mesti wau jeung malaikat setan bisa aja setan numpakan kana di moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana geus aya tapi nyanana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Suwarto-Suwartona bisaan dan lain-lain sebagainya terus bae kieu ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Qur'an sugan teh eueuh di Qur'anna horenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar engke abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe Wakadzalika bacakeun ye kipunoli di ditu di pendopo ye wakadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula nyana bae geus diseuseuh ku aing sia nuwalli ada loba lain nyana ge ki tukang dakwah teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beus teu dibere bejakeun ieu nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat
at-tajir yazimun nasapi tijaratihi as-sarik yazimun nasapi sarikatihi as-sultanu yazimun nasapi sultanihi. Pedagang ngagolim ka masyarakatna ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbanganana jang meuli manu ieu jang ngajual mah nu ieu nyieun keuntungan anak lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeulekeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan kahayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuheun piring di dieu aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuheun ieu teh aku benda eta masyarakat butuheun kura gaji masyarakat butuheun aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu. Wah komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya. Teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun jeung menteri perpajakanana nyokot nu ilegalna ku nyana ditendenan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 endeu kumaha coba. Emang aya kieu nu kasih loba omong sia mah teh rahasia perusahaan. Kok kieu nyaho bae atuh aing pan di jero eta. Atuh kieu ge ka neraka. Ulah loba omong. Kumaha? Iya tajir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo tama jual beli soal showroom komo tama jual beli soal ya Allah ya Rabbi ieu horeng aya di dieuna ayat eta diterangkeun ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas fi tijarati pedagang zalim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas fi sarikati tama jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna. Ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan. Pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultananana, dengan jabatanan. Teu nyaho-naon rakyat mah tita ieu hasilna bawa ka ditu. Semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat, tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha. Jalan di kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambualaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya mah lain lalagaan masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual rapih kabeh teu kumaha deui pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu keneh kota kitu keneh Serang komo urang mun nyaritakeun Banten hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna iya as-sultanu yazlimun nas bisultan masjidna kitu-kitu bae makamna kitu-kitu bae kau gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang. Masya Allah, deh kumaha nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ke ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon nu sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultananana naon atuh eta bae teh angan ilmu kesultananana perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan geus karasa ku urang duit anu diangkut ka ditu sabaraha anu dikembalikeun sabaraha gecerit rakyat mah buruh bae geus ka mana mestina atuh ieu teh pancena aya pemerintahan pemerintah teh pan ngurusan rakyat kami sebagai buruh di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat daratang mesti ka mana atuh kami minta perlindungan anak pan beuteung kami mah laparnya nama pan naik mobil pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikeun deui ka rakyat kudu kumaha tuh aing jeritan buruh geus teu didengeg jeritan fakir miskin jeritan dan lain-lain sebagainya ieu horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yadzlimun nas fi sultani lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana kok aya rakyat anu teu dahar atuh bere bae tah secuil mah atuh teh kadinya dek kumaha tuh hantem-hanteman amat
lamun dicaritakeun mah kula ka Pangalongan kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyeunan batik jang keluarga Soeharto. Kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang itu harganya ada yang 500 juta batik 500 juta sampai termurah batik itu 100 juta. Tama teu kudu aya ASEAN beureunya. Urang mah pan ku ari hareudang yang batik tinggal batik. Ya nama nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok lah geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa beureunya. Gaya jasa beureunya. Geus kali itu da teu kudu dicaritakeun 100 juta, 200 juta, 300 juta, setengah miliar. Mentak eta atut teh sabeuleugeuh awak pakeana 1,5 miliar encan jam, encan cincin, encan kalung. Jadi lamun jeung kalung, jeung ieu eta sabarahaeun sementara di satu kangeunnyana aya kene masyarakat nu teu dahar. Ya Allah, eta keur carita di ditu, gua di Tangerang mah bejakeun ku aing. Emang kurang gitu, aing kabere pan. Bener pun. Ayat Gusti Allah ku kebenaran jasa. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dha. Ya Allah, bima kanu yaksibun. Numantak kaditu cek Ibnu Abbas teh idza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin wala amrahum syararahum. Pemerintah tergantung rakyatna, ulama tergantung rakyatna. Nu paling pertama sabenerna mah rakyat, sebab rakyatlah anu menta diurusan. Ieunlah perwakilan. Setelah perwakilan ngerancang undang-undang, nyeun angsongkeun ka eksekutif pemerintah. Pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun. Berarti kan timbul ti rakyat. Sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat aya usulan ti rakyat ka rajana iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan jeung melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabenerna mah nu pertama nu kadua adalah pemerintah, katilu adalah ulama. Idza radhiyallahu an qaumin, di mana Allah ridwan ke masyarakat. Wala amrahum khiyarahum, Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan. Rakyat musyawarah, ieu negara urang beberes yuk. Urang ngajadikeun presiden teh kan geus aya di ditu teh endek aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical. Kan aya deui anu geus jemrosan teh siapa nu nyaho aya deui Hanura hati nurani rakyat masyaallah ngeunaheun kadengena Wiranto eta mah aya deui eta minantu Soeharto saka ngaranna tuh sia geus kaberekan jadi nyaho aya deui nu sok mamau gitar teh hanya gitar tua eta rek jadi presiden hayu tah loba pikiran ku urang. Kemudian muncul deui ku ari Jokowi engke bakal aya muncul deui ke wanita sanajan dilarang ge ieu ku ari keur digodog walaupun ku kumaha ge sementara ku ari geus diperbolehkan wakilna ti Chinese Jokowi wakilna Chinese temen paeh pannyana nu naek presidennya kitu kere undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2 tapi ku geus dimimitian ku Jokowi lamun engke kajadian ka ditu da bakal kumaha dipimpin ku Cina aya kiaian di jerona aya ustadan di jerona dan lain sebagainya aturan-aturanan geus nah ketika Allah ridhoan ka kaum deuk nyeun karidoan Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dat Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan
Tetapi ketika Allah bendueun wa idza saqatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum nu bakal naik jelema-jelema anu kos karari itu bae. Eta teh kapan calon pemimpin urang can meneliti kumaha salatna walaupun urusan pribadi. Tapi kan barometer kumaha zakatna, kumaha puasana. Eta kan jeung urusan dirina bae ge geus bener apa henteu. Ieu kan urusan halayak rame sa Indonesia. Jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu. Walaupun cek sebagian itu urusan sendiri, urusan pribadi tawa jangan tapi kan leuleuh pribadina heula. Lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-corokan. Iya, tinggal pemimpin. Nah, tinggal kumaha ieu kahareupna. Artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang, rakyat Indonesia. Ketika nu muncul nu karari itu baik, berarti Allah can ridhoeun. Bendueun Allah ka masyarakat. Ketika Allah bendueun, tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Tinggal kitu bae, iyalah wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia pilih nyeun kasenangan nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kami nyeun kekuatan, kami nyeun sosobatan, kami nyeun wilayah, kami nyeun pamimpin nuwalli ba'daz zalimin sebagian zalim kana sebagian deui nyeun persekutuan nyeun persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim. Partena partai zalim didukung ku nu zalim. Organisasina organisasi zalim didukung ku nu zalim. Tunggu tanggal maena, tinggal tungguan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dek kumaha coba di harapan orang kumaha sebagai masyarakat Indonesia, bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha atuh neuk nararaekna ieu. Da aing teh pan berakyat. Alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodo aing mah didenge teh didenge tapi kan mikiran. Mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha cak kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu. Nah, lumayan ya asal geus aya suara kitu bae kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus atuh tenang aing can diberena naon. Ke lamun gede sia ge dibere sia mah saeutik bae. Aing nu gedena. Emang kumaha gitu? Pan ieu. Ba'da zalimin zalim aing termasuk jelema nu zalim atuh zalim deui ka sia. Ieu mah teu barenda ieu mah. Nuwalli ba'da zalimina ba'd. Moal bisa nyara korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan. Moal janang mabok lamun eueuh batur anu sapa godos. Nu mentek ka dituna teh man aana zaliman sallallahu alaihi. Jelema nu nulungan jelema nu zalim deleukeun bakal dilindih ku Gusti Allah ka zalimanna dadag eta. Jelema ieu partaina zalim kuari ngadukung ka nu zalim bakal kabagian ka zalimna. Kiai kuari ngadukung ka dinya deleukeun kahirupan kiaina elmuna moal manfaat kajen ku kumaha dipaksakeun sebab nyana geus dulungan jelema zalim sallallahu dilindih ku Gusti Allah. Oh sia ngadukung ka dinya lain ngadukung ka syariat geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu ditumpakan ku setan. Hayu tuturkeun ku sia boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15-an haju kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok tuh kan kos ari itu ieu akibat naon dieu tutulungna ka mana hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man aana zaliman sallallahu alaihi tunggu tanggal mainna mata urang ngadukung si eta aing cilaka moal ngadukung si eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman urusan penting macam nak beli mobil ai kadinya urusan mah tolos taringgalkeun ku santrina bebeja duh tadi macam santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja da ka ditu ka bupati ih masuk gitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos itu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditokngolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian numentak annallaha iza arada bika min syarran wala amrahum syararahum di mana bada deuk ngahancurkeun masyarakat budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal main siksa ti Gusti Allah mantak loba kiai kok salila ngajabat SBY keur carita loba amat siksa kula tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur
wallahu a'lam kumaha teh kayak gini wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah nu jelas mah kaharep heula nu geus bae heulanan ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat siga deh salah milih emang kumaha kitu ulah salah nu teu mere ulah pilih sia mah bloon sia mah bloon siali deuleu Abu Rijal sosok Abu Rijal na deuleu zahir jeung batinna dan lain sebagainya. Oh, sudah kiai mah nurada we atuh nurada. Nurada mah eta nu jenggotan. Aduh, siapa cocok bae tolol. Wa kadzalika walli ba'da zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui, silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui, persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun. Kana naon nu kumaneana diusahakeun, akhirna terjadilah seperti kos kieu. Ieu teh ku rakyat keneh bongan urang milih si eta DPR-na. Bongan urang milisi eta DPR-na panjana nu neuk mamawana ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh wa kadzalika sakumaha jin jeung manusa anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanarakakeun sarua rakyat jeung pemerintah nage anu zalim bakal akur sarua annar maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min dzalik mantak mah hese teh jadi kiai mah sanggeus da cicing di imah keur mondok mah ngaji amil jerumiah bisa ngaji alfiah jarpak belum bisa naik guru tulusulu kudul juman naon kita jamul jami alhamdulillah naik samsiau kudu bisa maca tafsir alhamdulillah jadilah ka imah magahan ngaji masyaallah mantep. Ternyata teu boga pagawean batin didatangan ku lurah, datangan ku camat, datangan ku bupati. Oyag atena, milu ngeungkeuy ka ditu, eureunan jadi kiai. Pagawean kiai teh ya raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede. Balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh. Ngaji ngadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar kudu boga pagawean batin di imah teh atuh teh ketika jeung tatangga teu ngondang tiis alhamdulillah ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin kok kiai alhamdulillah aing mah teu rek ngaharep ka sasaha da ka Allah tiis aing mah batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae nyarekanan ka aing heg bae ja aing teu salah-salah teuing batur nyaci maki ka aing heg bae batur deuk kumaha ge heg bae tatangga sekitar ka aing mah ja aing mah teu rek ka manehna deuk ka Allah teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean penting hudang tafakur salat zikir geus tentrem kiai teh lain haju mimilu ka golkat na'udzubillah min zalik wa min zalik mun aya geus kiai nuturkeun golkat na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana tah nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh boga pagawean sorangan zahirna magahan ngaji batinna keur ka Allah tentrem ngeunaheun tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri ngahareup ka masyarakat ngahareup ka pangajian zahir jeung batin cilaka zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji batinna mah ka Allah hayang meunang ridho Allah ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajeun ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lampun no problem ketika aya nu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae masalah enggak sama urusannya anak urusan urang mah ngaji bae nyampekeun hate mah hayang meunang ridho Allah teu hayang dimulya-mulya teh tah eta kakarakos kitu jadi geus boga pagawean anu leuwih berat tibatan partai batan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan iyalah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah ka dinya insyaallah ke rakyat mah jan nuturkeun ka kiai yuk urang jadikeun ieu presidenna ieu nu ieu nu mata kabeh ka kiai bae
Iya lumayan ya nama gitarna kolot siang ayo sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanarakakeun ieu ge sarua ba'do zolimina ba'do sarua nyeun persekutuan persengkokolan baik organisasi nu teu eceuk partai nu teu eceuk pemerintah nu teu eceuk didukung ku rakyat nu teu eceuk sarua nu teu eceuk pada nu teu eceuk deui wa kadzalika sarua annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min mudah-mudahan urang kabehan dibuka mata hati urang sehingga nyaho kana bener jeung hak urang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga urang maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu a'lam bissawab.